pamirsa, wilujeng katepang deui sareng sim abdi Imam Gustiawan dina acara Warta Sunda. Warta nu baris dipidangkeun dina dinten ayeuna nyaeta ngadu nasib di lokasi Pangandaran. Seuleum sababaraha menit, Sipkuring maturan pamirsa kalawan disarengan warta-warta anu penting. Balantik di tempat wisata Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandalkan pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tu kakiwari teu saeutik nu hajan yang kasab tina balatik rupa-rupa kadaharan jeung kauwinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran kateu sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jolat di Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut lulus 12 tahun dagang masa cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balatik cuangki di basisir Pangandaran teh bisa ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna. Buktina ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejena, nu dagang di Pangandaran teh boga beunggetan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tertib jeung aya nu ngurus mun parang aya pasoalan. Pamirsa, mun sakitu tiasa kapiatur, wilujeng tepang deui sareng sim abdi dina acara Warta Sunda Salajengah. Sim abdi Imam Gustiawan, amit mundur amit ungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.